Assalamualaikum. Pak Ustad gini tuh. Pak Ustad damang. Alhamdulillah meuje ya. Meuje. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niri wasiyah. Ayo Pak Haji Sisegro. Bapak-bapak. Astagfirullahaladzim. Kunaon Pak Haji, punten nuju saleh semua ya. Oh, mohon bangga sok atuh Pak Haji ngaturkeun ka ditu Pak Haji. Bapak-bapak, ibu-ibu salayana. Kumaha dalaramang aa. Sehat ulah ngaheureuyan Pak Haji keur gering sia mengadon seuri. Kieu ge usar ge anger ai ku gering mah. Aduh. Ku gering mah ngaran-ngaran lagi gering. Ieu doakeun anggur resi Pak Ustad teh. Ku salarea sing aya dina aduh. Sing aya dina kesehatan. Pak Ulis. Pak Oleh. Pak Haji Aman. Insya rehat. Bade pakaulane Pak Haji Makangeka pemuda. Astagfirullah. Aduh, tapi kan nyinsat gitu jeung irung-irung lah Pak Haji. Alah, Pak Haji mah kitu teh, Pak Haji mah hayang sholawatan, bios sholawatan. Nu kieu Pak Haji Majang sholawatan teh. Eling. Kadon sare atuh lain eling-eling. Pak Haji sing leres. Ya sing kaleres Pak Haji atuh isin ye. Pak Haji samulah kitu wae. Kapinaon jeung Haji Lodai. Balad eta teh. Ustad Uso aya. Sing sarehat Ustad tong juga Haji ieu. Ulang selawatannya sok Kang Haji. Eling umat Haji tong kacang teuing. Pak Haji teh geus kolot sok alonan. Eling. Ngap. Nya ieu ngap atos itu Pak Haji lah yang kaul ya. Sok. Tong maksakeun ari ngap mah Pak Haji lah yang kaul ya. Kaul jangan lagi kaul. Eling. Ya toalna teng disana. Cing toalna sanakeun lamang rada tarikan sia. Halo, lah. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Puntene biasana mah subuh Kang Haji dengan ayeuna teh hayang pisan ya kaul ka panganten. Kalau wargi geragaruga sing sarehat salayana Allahu akbar. Eling umat teu eling ulah halus bae aya dicinjak. Kita berjamaah kalakah di iman. Benar Kang Haji? Ngap
Sok kita maca Quran kalakah WA kita pangajian kalakah YouTubean aya nu kitu ulah wayahna kita berjamaah makasih kamara rasjid berjamaah didinya lain ngandung harti berjamaah salatna hungkul tapi dina salat teh aya syahud lam jeung ta leres Kang Haji ari syahud teh sidqul qauli nyeta alus laku lampahna ari Aisyah ulah seuri ustaz ya ulang nyeurikeun ka ustaz bahaya nya tadi Ustaz keur ngecerek ari lakna lainul qalbi ngandung harti kudu leuleus hatena takna teh tarkul ma'asi kudu ngajauhan pi maksiat teun pi nage kudu dijauhan komo maksiat nah tah salat didinya teh lain uked-ukedna hungkul berjamaahkeun dina hate pancegeun dina hate disebutna teh zikrullah syifaul qulub nyaeta ingat pada Allah adalah obat penawar hate cucungi irung meninggah halangan tuluikeun deui geraya kerep lalaki ya khususna meloba berjamaah lain berjamaah salat hungkul tapi kudu berjamaah laku lampah tinu kahadian dia teh berjamaahkeun ieu nu teh lain hajat hate leres bae kaduana keur barudak ieu eling umat teu eling titah jumaahan kalakah nunutan aya nu kitu ari ulin main game ni resep nepi ka subuh ke malam gitu aya nu kitu aya nu kitu aneh lah gitu kita jumaahan kalakah nunutan batur wariridan kalah miheulaan hotip keur ngadalil manehna ngadahdir aya hotip keur ngadalil manehna ngadahdir goblok dah batur jumaahan dagang lotek jajan lotek batur jumaahan siraman batur jumaahan ngeun ambang kersen naon ambang kersen teh cicing di handap takal kersen caricing we cimunu teu meunang eta teh ke masjid itu komo urang teh bakal boga burut budak siap kala burut sia mah budak suka teh burut ari budak teh naon Kang Haji ari budak teh singkatan naon B-na bereun U uruseun D didikeun A atikeun K kawinkeunun teh meureun lamun eta teh meureun lalaki lamun awewe mah kawinkeun ya gitu naon jadi rempling Pak Ji ya kitu teh we Kang Haji mah da bangeus siri songkoh ieu teh
akbar Gusti